Biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku. Ieu cuaca mun diendah kieu. Alus euy. Peta Mang Badut ini ka mana? Bade ka mana, Mang? Bade ka payun. Oh, nya mangga. Mau mampir heula? Oh nya tuh. Kekuatan untuk lu. Kok balik deui sih? Padahal kan urang keur basa-basi. Ngopi Kang? Siap kamu? Padahal eueuh deui kopina ge atuh. Kang? Sigana mah hayangeun kopi euy. Mana kopina saeutik deui beunang ngutang deui. Ayo. Kang, aya kopi Kang? Aya, kur hiji-hijina ieu oge. Mohon ditampi atuh Kang. Aduh, aing. Ih, ngeunah pisan Mang euy. Anjing. Mun di kabina-bina teuing kopi dibeakeun kieu. Bawa stres di rumah teh. Kang, ayeuna teh kan sakedeung deui ngomong-ngomong soal pilpres. Kang Ayan beuleuh nu mana? Duh, jual nanyakeun pilpres deh. Ya tos jelas atuh, Amang mah milih ke 05. Beuh, gagasan ge paling mantap. Teu salah Mang, alus kene nomor 4. Jelas-jelas gagasan oge. Wah, naon sih alusna 04? Sok sebutkeun gagasana. Ye Mang, 04 mah geus jelas gagasana oge, merubah kesejahteraan masyarakat. Bahwa dina ngadu hayam, ngadu domba, anu nguseup pokona mah masyarakat anu leutik, pokona mah kudu kasejahterakeun. Berarti keadilan teh untuk nu ngadu domba jeung nu ngadu hayam hungkul. Nyan teu kitu atuh Mang, keadilan mah jeung sararean naon ge. Dengekeun nya. Gagasan 05 menyampaikan visi misi besar ke depan melalui program untuk memajukan perbankan emok. Jeung mun 05 maju menjadi presiden, 05 akan mengesahkan untuk kaum laki-laki yang menikah lebih dari 1 akan mendapatkan pesangon sebesar 1 miliar. Ngeunah teu? Eueuh ti dituna Mang, maknya menang pesangon 1 miliar, ti mana anggarana? Dud, dengekeun nya. 05 mah gagasan ge geus jelas pisan, ngasejahterakeun ka masyarakat, ngauntungkeun ka masyarakat. Naon gagasan 04 mah? Kur untungkeun teh kana nu ngadu hayam, nu mancing, kadu domba. Naon coba? 05 gagasana nu geus jelas pisan. Jeung lamun 05 meunang, keur mah lamun kawin deui ti leuwih ti sakali meunang pasangon saem. Teu ngeunah kumaha coba? Terus mun 05 menang, Amang kena kawin deui. Ya heuh atuh, deuk teu ngeunah kumaha? Tetep Mang, urang sebagai tukang nguseup 04 di hati. 05. Nya aing mah sadut. Bet ngagoreng 05, teu tarima aing mah. Geus maka dieu ngabeakeun kopi urang. Ngadon ngajak pasea manehnya. Hidup 05. 04. 05. 04. 05. 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 Ngarandeng atuh batur keur sareng hulu urang teh. Bahas naon sih tadi 04 05 04. Tak ieu si sadut ieu.
ngagoreng 05 tuh tarima pabih mah. Kieu cek, kan si Mang Ayan pilih 05. Tah, amun 05 menang, si Kang Ayan erek kawin deui. Oh gitu, pantesan milih 05 nya maneh. Hakan tah. Henteu bi, bohong atuh Umi, bohong. Cewek teh itu. Tuh, sing. Ya gimana sarut? Ngagoreng 04. 05. Masa mau obat juga sama obat. 05. Dengikeun nya. Gagasan 05 menyampaikan misi besar ke depan melalui program untuk memajukan perbaikan. Exit. Angger 05 gagasana geus jelas. Mun 05 menang